Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sepengkeun nami abdi Ager Sakairan di kelas 12-3. Abdi hayang maca artikel ngeunaan kendaraan cireng di Jawa Barat. Cireng alias aci goreng nyaeta jajanan anu bentukna jeung rasa geus dipikawona serta dipikir resep ku hampir sakupna masyarakat Indonesia. Cireng anu gurih tiasa ngajentenkeun saha wae kecanduan, ditambah ku sambal anu ngiringan ieu jajanan ti daerah Sunda. Cireng ngiringan ieu jajanan cireng sorangan dijieun ku cara ngagoreng adonan kalayan bahan utama tepung tapioka atawa ketela pati dina kamengkaranan sorangan. Cireng geus ngaloman loba inovasi dina hal rasa jeung wangun. Dimimitian ti rujak sambal cireng jeung banjur cireng, sagu cireng, nepi ka cireng isian anu toppingna rupa-rupa saperti hayam, sosis, bakso, keju jeung sajebana. Dina tulisan ieu Anjeun tiasa menandakan asal-usul jajanan sederhana anu kasohor ti Pariangan. Dumasar kana artikel anu judulna Akar Sejarah Singkong dina taun 1852, singkong mimiti diwanohkeun ka hiji kabupaten di Jawa Timur. Sanajan teu pati dipikeunana nepi ka taun 1875, saenggeus sababaraha waktu laju konsumsi singkong ngaronjat jadi kadaharan anu dipikir resep. Sumber ku populasi ditambah ku tumuwuhna populasi gancang di Pulo Jawa, bisa disebutkeun yen dina waktu eta produksi pare leungit pamorpikeun budidaya singkong anu leuwih gampang pikeun ngalakokeunana, ditambah ku hasilna meula pare. Sangkan singkong minangka sumber pangan tambahan bisa dimenengkeun ku sararea kalangan gampang. Singkong sorangan mimiti disebarkeun ku Walanda ka Indonesia dina abad ke-18 serta ti harita leuwih ti 200 taun katukang. Tipung aci kapingguh ku karuhun urang. Hal ieu ngabuktikeun yen karuhun geus apal jeung paham kana teknik ngagaringkeun singkong, anu saterusna diolah jadi tipung aci serta akhirna dipake pikeun nyen rupa-rupa kadaharan. Proses nyieun tipung ieu sorangan dimimitian ku mila-mila singkong anu beracun jeung henteu beracun, sabab kulit singkong ngandung sianida. Saenggeus eta singkong baris diparut, dikumbah, direndam, tuluy diperesku lawon geus tina sari eta diendepkeun nepi ka garing sagemblengna serta endepan anu kabentuk digiling deui nepi ka rata nepi ka jadi tipung aci tapioka. Sekian dari yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.